Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu dipihormat ku simkuring, haturan wilujeng patepang deui jarang simkuring dina raraga ngadangukeun deui dongeng Sunda. Namun dina waktos ieu simkuring langkung tepen da siapuntenna wireh teu acan deui ngadongeng dina carios nyambung, teu acan kabujeng ngadamel naskahna. Tuk kituna dina waktos ieu simkuring kanggo ngisi kakosongan sejam medar heula selingan ku carita-carita pondok. Kelan dina waktos ieu simkuring saja ngadugikeun carita pondok misteri anu judulna Newak Kunti, karya sastra Andang S. Argayuda, karya simkuring. Namun hapunten margi naminage cerita pondok kalan versi majalah, nya majalah Mangle, margi parantos midang di majalah Sunda Mangle janten durasina pondok. Mugi awe tiasa ngajantenkeun hiburan ka sakurang anu ngadangukeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Newak Kunti, karyana Andang S. Argayuda. Lembur bantar dengdeng mangsa kapetingnakeun poek mongkleng, cacang diunggal imah ukur ku lampu cempor anu caangna kadang kakalitesan, imah-imah pajarauh jeung tatangga ukur tembong gelor. Ku kabeneran peuting harita hujan ngaririncik, para warga lembur geus pada tibra ka ayun ambingkeun ku hujan anu ngecrek di sore keneh. Atuh kayaan lembur teh beuki jempling pika keungeun. Dina keur kaayaan kitu di walungan leutik anu meulah eta lembur aya anu kukucuprakan dibarengan ku sora ciciakan. Sada anak hayam anu leungiteun indungna. Anu kukucaprakan teh barugana mah siga awewe, tapi beungeutna pikasieun. Papakean sing sarwa bodas, buukna nu gimbal hideung ngarumbai nu gutupan tonggongna. Teu pati lila anjing ngadarak teuing cucungung babaung, siga anu mere bejak anu keur sarare tibra. Yen peuting eta ieu makhluk pikasieun keur liar mapai wahangan. Moal salah deui, pasti makhluk eta makhluk teh anu sok disebut Kunti. Sabab diciakan wae sada anak hayam sakapeung ngadon ngading diut ceurik kanyerian. Sanggeus ceurik laju ngadon cinekul dina lureun batu. Cikikik seserian mani ngajarele. Sora serina nembus jempingna peuting ngaguyah-guyah nu keur sare tibra. Tapi anu kaberan nyaring sanggeus ngadengan sicirilan mah buru-buru merungkut deui ngadon ngabulan maneh ku simbut bakat ku sieun. Kacaritakeun saurang lalaki anu sok pada nyebut Kang Wisnu. Ngaran sebenarnya nama Wisnu Kamandaka.
boga kebiasaan unggal peuting sok nyaring rek ngadon salat tahajud. Harita manehna ngorejat hudang persis jam 2. Sanggeus nempuan arloji anu digolerkeun luhureun tekas. Gura-gura giru Kang Wisnu muru ka jaman rek bebersih. Kabeneran jamana teh ayana di sisi wahangan. Anu keur dipake kucuprakan ku makhluk anu siga awewe teh. Waktu Kang Wisnu rek muka panto bet ngadadak loba dengean anu matak muringkak bulu pundukna. Anjing babaung meninggalang laung, koreak ngoceak tina tangkal dadap cangkring. Disusul kusit uncuing anu jumerit mepeskeun simpena peuting. Toke dina suhunan si ganu ngadadak rungsing, norok tok teu daekeun cicing. Tapi niatan kuat Kang Wisnu teu kapangaruhan ku dedengeanana. Laju mukakeun panto. Hius angin peuting nebak warugana. Hiep bau pudak atawa kembang pandan. Rei bulu pundukna ngadak carengkat. Pipikiranna pinuh ku rasa heran. Sabab putra biasana dapikeun manehna mah udang peuting teh lain karek harita, tapi geus naunan. Di luar peuting teuing ku simpe. Bulan anu bijilna ukur sapasi geus nyulusup buni di harudum wanci. Ibun mimiti culuk celak hawa karasana nyecep tiis nembus sungsum balung. Lengkah-lengkah Kang Wisnu suksak mapai jalan satapak bari ngobener sarungna anu hayeuh wae morosot. Kadang ngarandeg ngomekeun heula oncor anu kakaricesan siga erepeun minyakna. Lengkah-lengkahna beuki jauh nembus peuting anu beuki pika keungeun. Peuting anu beda ti sasari. Anjing babaung deui maninggalang laung. Manuk jurig juga jeguk tina rungkun awi. Keur kayaan kitu hawar-hawar sadaen seserian sada sora awewe maninga jerele. Serina aneh sada seri bangsa jin nyikikik siga anu keur nyeung serikeun ngan duka nyeung serikeun saha duka nyeung serikeun naon sabat majan ku Wisnu tempoan ka sakuring bungking anu seserian teh teu katembong kalangkangna acan da puguh peuting keur dina kayaan poek mongkleng. Asaku ararane saumur hudang peuting oge tara aya nu kieu. Nah peuting ieu bet loba dedengean anu mata keueung. Bari neruskeun lengkahna Kang Wisnu ngagerendengan bakat ku ngarasa helok kana kajadian anu keur disorang. Deui sora anu seri maninga jerele kadengen aku Wisnu mah sada ti tukangeunana. Tapi waktu dilieuk weleh teu aya sasaha. Sanggeus kitu jep peuting teh jempling deui. Angin peuting ngahiliwir deui. Ngajadikeun Abah Wisnu beuki nirisan. Bulu punukna rancung harudang, jantungna ngadadak kolear simbar. Jurig nyingkir setan nyingkah. Ulah ganggu ka kula mending kaditu kana jauh ka sabrang ka Palembang. Kang Wisnu ngagerendengkeun atawa ngalisankeun jang jawokan panyinglan suganya bisa dipake ngusir jurig. Pedah ceuk ninina cenah mun aya jurig gerendengkeun eta jang jawokan. Da ari koyat kursi mah geus tadi digerendengkeun
tapi rasa keungna teu leungit-leungit. Karek oge tos ngageran genjang jawokan oncor nu ti tadi kakalicesan teh pareum katiup angin. Sanggeusna oncor dina liliwatan sampeureunt engke lamun manehna mulang Wisnu ngeureuyeuh deui neruskeun lampahna mulu ka jamban bari ngatog. Tapi karek oge sabar lengkah ditukangeunana sadaya anak hayam ciciakan. Leungit anu ciciakan ana jerele teh aya deui anu seuseurean. Anu seuri manis siga ngeunaheun kadengena sada beki deukeut ka Wisnu. Tapi barang dileukan ku manehna angger tayana naon. Geus kitu mah gura-giru Wisnu muru ka jamban najan bari ngatog maksakeun lumampah. Tuda ari kudu mulang deui mah Wisnu teh eraeun ku kalalakiana. Tapi basa geus deukeut katampian dedengan Wisnu beki araraneh. Anjing babaung deui sakapeung ngagogog siga bogeun tetempohan. Sit uncuing jeung koreak di tingkoceak nambahan soak. Bau pudak beki nyeureut. Biasana bau kitu mah mun lain careuh bulan pasti jurig. Bismillah, ini tawakkaltu 'alallahi rabbi warbukum. Kang Wisnu ngagerendeng ditarikeun ngarapalkeun kalimah Allah. Daku asa pirakuting manusia kudu eleh ku juring. Kitu ceuk anu aya dina pikiranana. Jeung deui manehna teh ahli dina ilmu kabatinan. Urusan panggih jeung jurig mah lain karek harita. Ngan ari jurig bangsa kunti mah beda jeung bangsa jin. Rupana pikagilaeun. Sendeng bangsa jin mah ababena gerilis. Sanggeus ngagerendengkeun kalimah Allah hata Wisnu panceng deui. Teu koler simbarting siga tadi. Sora-sora anu araneh oge ngadadak leungit. Anjing anu ti tadi babaung ngadadak cempling. Alam malik deui ka asal. Simpe halimun beki nganelan peuting anu keur poek bulan beki mebleng. Tapi sanajan poek lengkah Wisnu anjog ka sasak lebak Cikalong. Wahangan nanti tadi dipake kucuprakan ku Kunti. Jamban atau anu lebih merenah masuk disebut tampian pernahna beulah peuntaseun susukan. Jadi lamun rek kadinya teh kudu ngaliwatan heula cukang anu dijieuna ukur tina leunjeuran awi. Ieu sasak tong barawan cipeuting delah ti beurang oge lamun pareng ngaliwat sok mata kruy rai keueung. Bahasa Wisnu nyorang pudunan rek kana cukang bet meledak deui bau pudak. Deungit bau pudak, hiok bau hangru anu pohara. Cungungung anjing babaung deui. Mani ngalang laut. Cegug manuk jurig disere deui tina runggunukna tangkal rangru. Teu jauh ti sasak anu baris diliwatan ku Wisnu.
Anu seserian aya deui datang nanti pelebah cukang anu rek diliwatan ku Wisnu. Cungung anjing babaung deui beuki malung. Panon Wisnu manis sakti belel-belelkeun nempoan ka pelebah datangna sora anu cicirihilan. Leumpangna di alonan, sarungna di pageuhan. Da saban ngalengkar ada jebrag sok merosot wae. Mun ti beurang mah matak panghijeung wiwirang. Nu cicirilan gadenge deui. Anger ti palebah sasak anu rek dilewatan ku Wisnu. Sasak lebak cikalong. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Kang Wisnu agrenengkeun deui kalimah Allah. Laju neruskeun lengkahna beuki ngadeuketan ka palebah cukang. Barang geus deukeut ka eta cukang, breh aya nu keur ngajanteng make papakean sing sarua bodas. Wujudna mah siga awewe. Sabab harita teh keur nonggongan. Rambutna nu gimbal panjang ngarumbai nepi kana bujurna. Nempo wujud sarupa kitu teguh Wisnu boga kayakinan yen eta teh pasti Kunti. Laju buleud patekadana manehna rek dewa eta Kunti. Sabab jenari Kunti teh bogeun jimat anu mantak bisa ngaleungit. Wisnu hayang miban eta jimat sugan nya bisa dipake ku manehna. Laju lengkahna di launan, napasna diatur dina wirahma anu halon. Panonna mancok kepelah Kunti anu keur nonggongan manehna. Keteyep Kang Wisnu leumpang ka keteyepan ngadeuketan eta Kunti. Sanggeus deukeut sakilat leungeun katuna usik rek ngaranggem bu Kunti anu panjang gimbal. Tapi basa leungeun hampir nepi kana buukna eta Kunti teh ngaliuk ari breh beungeutna ngarupakeun awewe anu pikawanoh ku Wisnu. Geuning bisuwita keur naon atuh Ibi wayah ge di dieu. Kang Wisnu lain deui ngaranjugna sabab nu Sangkunti teh horeng jalma kolot anu sok dikirim dahareun ku manehna. Sabab eta jalma kolot anu taya kaboga. Jadi unggal poe oge sok dikirim dahareun ku Wisnu. Kang Wisnu tah sugan saha pukuring rek katampian. Eta awewe kolot anu disangka Kunti teh langsung nembalan. Majar macenah rek katampian. Padahal lamun Wisnu nyadar pasti boga kacuriga. Sabab awewe kolot anu boga ngaran Nini Suwita teh geus rempo. Tong boro-boro lumantung wanci peuting. Dalah ti beurang oge geus kundang iteu. Ari Ibi sugan teh jurig. Ieu teh karek wanci janari. Nah make ketampian anu ieu panteu jauh di tempat oge aya tampian luhureun balong. Nah jungjung ka dieu ka jauh-jauh. Kang Wisnu ngagelandang Nini Suwita pangkarunyakeun keur mawa geus teu walagri make kudu ketampian anu jauh di imahna. Man nganyangkanyi nyang Wisnu. Nini Suwita sorana robah jadi ngirung kalian cumarita jungtungan ku cicirihilan sada sora Kunti. Ibi nanaonan sueuri mani ngajerelek kitu pamali bisa ya Kunti. Guat Nini Suwita teh dielingan ku Wisnu. Da sakakaraeun manehna ngadengei awewe kolot serina ngajerelek sada seri Kunti. Unyai nyang munyi. Anu disangka Nini Suwita ku Wisnu teh bet ngomongna jadi beuki ngirung.
sada sora Kunti barang disidikeun ku Wisnu geuning beungeutna robah deui lain beungeutnya ni Suwita tapi bebeungetan jurig bengek moal salah deui ieu pasti Kunti kurang ajar si Kunti edan make nipu ka aing Kang Wisnu kahuda ngamarahna salba ngarasa dibobodo ku jurig ngan kolebat lengan Wisnu kumolebat rek ngarawel deui bau Kunti tapi hanya kalangan sakilat Kunti ngagajel ngajauhan Wisnu laju kumalayang bari cicir hilan nyanyi nyumanyangku naik ting momonongula eta Kunti teh kalah ngajerelek yang serikeun Wisnu bari ngajejeleh awakna terus kumalayang luhureun sasak buukna diriaban kaanginkeun meledak bau pudak bau rampe mani mabok tanggeus kitu ngan sakejep eta Kunti teh ngiles dina popoek peuting teu katembong deui ukur sora serina anu ngajerelek beuki ngajauhan pun para wargi rupina carios pondok misteri anu judulna Newa Kunti dicekapkeun mung dugi ka dieu bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cuplumur Jemar Mangampura keur ngapunten kana sanes kanten keluputan kelepatan simkuring dina ngadugikeun ieu carios bilih kirang nyugumakeun atanapi selepatna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.